Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin. Sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Materi dina lawungan dinten ieu urang ngabahas ngeunaan dongeng. Nah, dina kahirupan sapopoe hidup pasti kungsi ngadenge nu ngaranna dongeng. Malah boa di antara hidup teh aya anu kungsi didongengan ku kolot samemeh sare. Nah, ieu aya contoh dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet jeung sasakala situ bagendit. Tah, bacaan anu bieu teh judulna Sasakala Situ Bagendit. Kaasup kana dongeng. Ari dongeng teh nyaeta carita anu umumna parondok tur eusina ngandung unsur pamuhalan atau mustahil. Pek tengetan ku hidup, ieu mangrupa ciri-ciri dongeng. Nyata nu kahiji wangun lancaran. Nah, wangun lancaran di dieu maksudna bahasa anu digunakeun dina dongeng umumna make bahasa sapopoe atau bahasa lancaran. Dina dongeng oge ngandung unsur pamuhalan atau mustahil. Dina dongeng biasana caritana teh parondok bisa beres saharitaeun. Nah, terus sumebarna sacara lisan turun-temurun. Jadi cara penyebarannya itu secara lisan dari mulut ke mulut. Anu pamungkas nyaeta dongeng teh anonim atau tidak ada nama pengarangnya atau tidak diketahui siapa yang membuat dongeng tersebut. Zaman baheula mah ngadongeng teh jadi kebiasaan orang Sunda keur mepende budak. Tah, di kaayeuna-keun mah dongeng teh jadi media hiburan. Dongeng oge miboga ajen atikan. Dumasar kana eusina, dongeng teh kabagi jadi sababaraha wanda, nyaeta dongeng parabel, pabel, sasakala, sage, jeung mite. Dongeng pabel anu eusina nyaritakeun papatah. Palakuna rereana sasatoan, contohna gagak hayang jadi merak, sakadang pecang jeung buaya, sakadang kuya jeung monyet jeung rea-rea deui. Anu kadua dongeng parabel. Dongeng parabel anu eusina nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma biasa. Contohna si kabayan ngala nangka, si kabayan ngala tutut jeung rea-rea deui. Anu katilu dongeng sasakala atau legenda. Nah, dongeng ieu mangrupakeun dongeng nyaritakeun asal-usul hiji kajadian, hiji tempat atawa barang. Contohna sasakala gunung Tangkuban Parahu, sasakala situ bagendit jeung rea-rea deui. Anu kaopat dongeng mite. Dongeng nu eusina raket jeung kepercayaan masyarakat atau nyaritakeun bangsa lelembut jeung hal gaib. Contona Nyi Roro Kidul. Jadi ieu mah anu berbau mistis. Anu pamungkas nyaeta dongeng sage. Dongeng nu nyaritakeun kajadian atawa jalma nu aya patalina jeung sajarah. Contohna Prabu Siliwangi, Dipati Ukur, jeung rea-rea deui. Minangka hiji karya sastra, dongeng boga struktur carita anu sakapeung masuk disebut unsur intrinsik. Unsur intrinsik dongeng ngawengku tema, palaku, galur, latar, jeung amanat. Anu kahiji tema. Tema sok disebut oge jejer carita atawa inti tina hiji carita. Palaku. Palaku biasana patali jeung ngaran tokoh tur karakter tokoh anu ngalakonkeun dina eta carita. Galur. Galur teh runtuyan kajadian anu silih sinambung. Ilaharna galur teh dibagi kana 3 bagian, nyaeta galur maju, galur bobok tengah, jeung galur mundur. Salajengna latar. Latar teh kaayaan atau suasana anu dicaritakeun dina dongeng. Ngawengku latar waktu jeung latar tempat. Amanat nyata pesan moral anu dikandung tina hiji carita pikeun dilarapkeun dina kahirupan. Nah, saperti nu geus dipedar dina dongeng situ bagendit, di jerona kapanggih unsur-unsur intrinsik diantarana nu kahiji tema. Tema dina eta dongeng teh nyaeta ngeunaan asal muasal situ bagendit. Kadua palaku. Palaku tina eta dongeng teh aya sabaraha urang.
Tapi anu jadi palaku utama mah nyaeta Nyi Endit. Galur anu dipake dina ieu dongeng teh nyaeta galur maju. Lantaran ieu dongeng caritana ngaguluyur ti mimiti nepi ka akhir. Jadi teu nganyaritakeun kajadian anu geus kajadian atau nyorang deui ka tukang. Kaopat latar tempat eta dongeng teh nyaeta pilemburan atau lemburna Nyi Endit. Sarta latar waktuna oge nyaeta usum panen. Jadi kacindekana nyaeta sakali deui. Dongeng dina bahasa Sunda boga 5 wanda nyaeta pabel, parabel, sasakala, sage jeung mite. Ciri-ciri dongeng teh ngandung unsur pemohalan, sumebarna sacara lisan jeung tata lepa, teu apal saha anu ngarangna atau anonim, ngagunakeun bahasa lancaran, jeung umumna caritana teh parondok. Struktur carita dina dongeng patali jeung unsur intrinsik ngawengku jejer, latar, palaku, galur, jeung amanat. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya tutur saur anu teu kaukur, rek kabasa anu pasalia, hapunten kana samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.